Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nabila Karisma Putri di kelas 12 IPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Dea Putri Audina. Abdi di kelas 12 MIPA 5. Di dieu Abdi bade ngabaca contoh paguneman. Di ari COVID-19 teh sabangsa naonnya? Oh, COVID-19 teh hiji ngaran virus anu keur viral ayeuna. Nah bisa viral gitu? Kusabab loba jelema nu gering malah teu saeutik nu tilar dunia ku COVID-19 teh. Emangna sok ngadaharan jelema eta virus teh? Nyaeta manehna beki ngadahar paru-paru urang, lila-lila bakal beak paru-paru urang ku manehna. Oh geuning meninggalna sakitunya. Makana urang kudu bisa nyegah tina penularan eta virus. Carana kumaha? Ngumbah leungeun pake sabun, make masker mun ka mana-mana, jaga jarak ulah sok ngariung. Kitunya. Gampil pisan atuh. Nya kitu meni gampil pisan pan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.